jeung tepang deui sareng Gatot Kaca Satria Melajang Tengah nguningakeun ayeuna parantos enjing-enjing nah kanca sadaya parantos natepan salat subuh teh dasan pangkade lamun teu acan geura-geura kabur beak waktuna ieu urang kudu salat 5 waktu. Naon sababna? Sabab ari salat teh nyaeta kewajiban urang. Salat teh mangrupakeun rasa syukur urang ka Gusti Allah. Anu mana Gusti Allah teh parantos masihan mang pirang-pirang nikmat nu kalintang seueurna teu tiasa kaitang urang. Urang cing tos pernah ngitung napas sabar kali sapoe saputing. Coba lamun urang napas urang eureun kumaha akhirna nyawa papisah jeung raga maut pingaranneunana. Kumaha sakitu urang masih diberi napas tanpa oksigen perlu kawas rumah sakit jalmi anu kering napas ke di ku oksigen urang mah henteu. Kumaha sakitu urang kudu tasyakur bi nikmat nyukuran kana nikmat ti Gusti anu Maha Suci anu papanikeun ka urang sadayana. Mun sakitu pupeujeun urang kudu takwa ka mantenna nyaeta ngajalankeun parentah-parentah Allah nabihan larangan-laranganna. Perintah Allah diantaranya amal ma'ruf nyaeta miwarang kana kahadean amar ma'ruf nahyil munkar sareng mencegah tina kamungkaran. Jadi urang selaku manusia kudu daek migawe ajak umajak kana kahadean kana kasayan miwarang kana ngalakonan kasayan-kasainan oge kasayan ieu teh anu di ma'ruf parantos dikenal ieu sae menurut akal, sae menurut agama. Jadi urang kudu daek teu kudu era teu kudu isin sampaikeun naon bae anu urang kira-kira hade. Itu mere peringatan karena mere peringatan teh manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Pek geura ingetan ku aranjeun karena ingetan teh bermanfaat pikeun jalma nu ariman. Sakali deui urang kudu silih asah, silih asuh, silih asih, silih wasiatan dina jalan hak, silih wasiatan dina kasabaran. Mangka hade urang ulah hirup nyaeta teu daek nahyil munkar, cicing bae tidak kagorengan, teu daek nyegah kana kajahatan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadih fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi fa huwa adful iman. Jadi lamun urang aya kagorengan kajahatan jeung kamungkaran kudu dicegah. Lamun bisa langsung ucapan omongan diparentahkeun kudu eureun. Ya bisa lamun nu kahiji lain salah. Nu kahiji nya ku leungeun. Nyaeta ku kawasaan. Lamun bisa eureunkeun langsung. Setiap kamungkaran kajahatan anu ngarugikeun dunia jeung akhirat eureunkeun. Eta lamun bisa. Anu kadua lamun secara langsung fisik sieun dalua preman teh meureun. Nah, ku lisan ima dina media sosial zaman seperti ayeuna. Facebookan, YouTubean, TikTokan geus jabana. Nah, jadi kana kamungkaran urang ku cegah minimal ku lisan. Lah, ku lisan ge sieun salah, sieun
aya preman nangkep jeung sajabana maka fal yugoir fi qalbi ku hatena bahwasana hati teh nolak ngabangkang nolak protes ya eta kejahatan teh teu narima dina hatena tah nu model kitu teh pangleutik-leutikna iman panglemah-lemahna iman bahwa ada aful iman. Jadi kitu urang kewajiban urang silih ngeuykeun wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri jeung papada manusia sakitu anu kapihatur kaca amit mungkur ngada agung pangampunten ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.